Sandika dina syarah kitab I'adatul Talibin dina ngamanan dapat bismillahirrahmanirrahim bismillahi la bi ghairihi arrahmani ay al-munim bi jala'il ni'am ay usuliha kalimatul wujudi ba'dal adam wal afiyah wa rizqi wa sam'i wal basari wa bidzalika arrahim ay al-munim bi nabaiha ay puriha kal jamal wa kasratil mal wa ziratil ilmi wa puril aqli wa hibati sam'i wal basari wa bidzalika wa pohodoi kayak itu udah banyak teuing dulu naon hartina bahwa Gusti Allah Gusti maparinan kalimatan kangurang sare sifat rahmana wa luar biasa lobana model mana contoh urang dipabarian kalimatan ijan naon nikmat ijan di ayakeunna urang sare ku Allah ka ieu alam dunia diciptakeun sebagai jelema itu adalah kalimatan luar biasa alhamdulillah memang luar biasa daya lamun naluktik di warga jelema tiluhur sok rambut tu kau kutu ti harap saya masih dapat kau sabatu tigir saulin tigir di harap saulin di tengah saya aya yakin moal aya cawadonana bakat di kuna bakat di muhara jeung hadina di warga jelema nuliakeun Allah ngadika dina Al-Qur'an surga si Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim cek Allah yakti teman-teman kau dan agung yang jelema dina dedegan nupang hebat-hebat dan nupang alus-alusna alhamdulillah tingali jiwa raga jelema dulu tahu akan ngomongkan jiwa raga nulain helanan cacak bulu na jelema luar biasa nah kumaha lamun seuk diperbandingkeun bulu jelema jeung bulu satu nu sanesna contoh model bulu jelema bandingkeun jeung bulu domba kira-kira loba keneh bulu mana jelema jeung domba loba bulu mana pasti loba bulu domba kang tinimbang bulu jelema ngan kajeng deui bulu domba leuwih loba tinimbang bulu jelema anger wargi sae keneh bulu jelema tinimbang bulu domba nya kumaha kitu da eta bulu jelema mah di antawisna beda tempat nepi ka beda ngaranna bener henteu laras henteu sing haruleng juga nu teu percaya bisa teu percaya urang buktikeun siap buktikeun sok cara ngabuktikeun kuring nu ngabsen dulur nu ngajawab siap sok sing kompak jawab ku kabehanana awas ulah nu kaliwat ya itu ingat-ingat ngaran bulu angna awak kuring siap sok jawab ku sararayu ngagon binasirah ngaranna sing kompak atuh mun dilalungse itu ciga nu candala harta uang can ngerakeun ti candaan kece siap jawab ku sareka yu sing kompak ulah sore rambut tiga jawabna teu geunah kadengina sara buruut cenah buuk kitu sok sararayu ngagon binasirah ngaranna ngajak di deket celi disebut bodeg sambil halis jauh-jauh deket celi aing nanya lagi jika halis mah tergampung ti kagok turikeun lah ngajepat luhur panon katelah ngajepat luhur biwir ngaranna ngagunduk dina gado disebut dina dada aya bulu ngaranna bulu dina kelek nyempel bulu katelah bulu dina bujal aya bulu ngaranna bulu lebakeun bujal loba bulu disebut bulu pingping dina bitis aya bulu ngaranna bulu tuh tiap tempat beda ngaran edu kaliwat henteu edu kalangkung henteu oh aya sebutlah usurangan tanggal dina dikading bener sadehadat ya Allah luar biasa jelema diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala bahkan ku hadi-hadina jelema ketika iblis diusir ku Allah tina jero surga namun jadi margi lantaran sabab iblis teukeun ngahormat ka jelema saha nyaeta Kangjeng Nabi Adam alaihi surga si Allah dina Al-Qur'an wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis cek Allah kejagolan agung mereka sujud ke saning malaikat orang sujud ke Nabi Adam ditahiyah kabeh malaikat sujud ke Nabi Adam illa iblis kecuali iblis serikan kehormat ke Nabi Adam diusir ku Allah tina jero surgana bahkan surga si Allah dina ayat sadis ukhruj minha fa innaka rajim keluar sa iblis tina jero surga sabab kiwari anjeun jadi makhluk anu diranjam iblis teu hormat ka Nabi Adam diusir ku Allah tina jero surga dan lurus sadaya naon sababna iblis ngegede ngahormat ka Nabi Adam aba wastakbara wa kana minal kafirin sabab iblis adigung gede hulu ngarasa kuring asa uya pangkidona asa uing panggagahna cek iblis keur naon aing keur ngahormat ka Nabi Adam kholaq tau minti bahalak teu minar Gusti Nabi Adam aku Gusti Allah kana jeung tina taneuh ari kuring bari jeung tina seuneu mulia kuring cek iblis ini Bang Nabi Adam padahal lamun di segi perbandingan menurut logika urang kang diperbandingkeun antara seuneu jeung taneuh cing kira-kira cek urang pageureman berharga keneh mana ibu bapak seuneu jeung taneuh berharga mana
pasti berharga tanah wargi klimang seueur. Naon sababna? Nu jadi bukti sim kuring saumur dumelah can pernah ngadengi aya jelema pasea parbut seueur aya we. Sugandi di pagar maneh Kang Henry, wah di pagar maneh mah aya bos. Bos naon Kang? Bos seueur. Kahuruan bisa di mana-mana ge bos seueur. Tapi terseutikan tinggal di jelema pasea jeung tatangga teu pahade jeung dulurna. Namun jadi margi lantaran terkadang teu saliteun menjadi asbab sabab para butanuh sajeung kalua jengkal kadang-kadang wani jeung dulur teu patanya mang tahun-tahun laras gitu. Benar gitu. Mata kurang sadar syukur ke Allah Subhanahu wa taala, wirai kurang sadar ke Allah hidup sebagai jelema, makhluk Allah nupang hebat-hebatna, makhluk Allah nupang gagah-gagahna, mata kurang syukur ke Allah minimal kudaik ngucapkeun alhamdulillah. Alhamdulillah ngajari ibtira iropi sabadatan dikawitan ku ibtira hakiki sebab ibtira bisakti cek ilmu ma'ani ayat iropi. Nomor kahiji adalah ibtira hakiki buktos nama basmalah. Nomor kedua adalah ibtira iropi nyata bukti nama samdalah. Nomor ketiga adalah ibtira urfi. Namun ibtira urfi bukti nyata sanjungan salawat salam kajungkunan mulia baginda Adam kang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana mantana kantos ngandika ma minkum min ahadin sallama alayya idza muttu illa jari Jibril faqala Jibril ya Muhammad hadza fulan ibn fulan yaqra'uka salam faqulu lahu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Surkan di Rasul pati-pati ahiji jalma kumandang hirup di alam dunia tuluy eta jalma daek salawat salam ka kaula idza muttu nalika kaula geus aya di alam dunia illa jari Jibril tari kecuali malak Jibril bakal dongkap ka kaula. Anu mana eta malak Jibril bakal unjukan ka Kangjeng Rasul. Malak Jibril mau salawat salam urang ka baginda alam. Sur malak Jibril ya Muhammad wahai Kangjeng Nabi Muhammad hadza fulan ibn fulan yaqra'uka salam. Ieu warga masyarakat urang pager maneh aya cemimin ceti cesiti cetuti ceyanti aya Susi aya Yani aya Dede aya Nur Sipa Silpi tetangga uing kabeh aya ngaran di ternyata sarua. Ya Allah, sur malak Jibril yaqra'uka salam sadene maskeun salawat salam dasarila kumaha boleran Kangjeng Rasul faqullahu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kaula bakal ngajawab ka malak Jibril, sur Kangjeng Rasul wahai malak Jibril sampaikan kepada umatku yang senantiasa mengucap salawat salam kepadaku bejakeun ka umat kaula nu sok daek mau salawat salam ka kaula. Namun bahwa sur Rasul doa kaula selalu menyertainya. Doa kaula bakal ngabarkan eta jalma namun didoakeun ku Rasul alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan jalma-jalmi nu daek mau salawat salam ka Rasul ku Allah sing disalametkeun tina sagala panjabahaya jeung coba amin. Rahmat Allah sing dipaparinkeun bahkan keberkahan ku Allah sing diturunkeun amin ya Allah ya Rabbal. Mata wargi sadaya nalika urang sadaya ku Allah hayang disalametkeun dina sagala panjabahaya jeung coba. Rahmat Allah hayang dipaparinkeun dina kehidupan urang sararea. Keberkahan ku Allah hayang dibikeun maka salah sawios walaran urang sadayana sing senantiasa getol mau salawat salam ka junjungan mulia baginda Adam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siap matur salawat sareng sareng siap. Siap matur salawat bebarengan siap. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ma'dha ya wasi'al karami Allah ya Allah ya Rabb Mustafa Allah Allah balik Rasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allah ya Allah ya Rabb
سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسعا من الله يا الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن أزمي الله يا الله يا رب المصطفى الله يا الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر ما مضى يا وكرمي الله يا الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم الله يا الله يا رب المصطفى الله يا الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oke, salawat dan salam di kaibrat ahli bait kaibrat ke para sahabat, para tabi'in, para auliya, para alimin ulama, para sholihin. Barahman berbagi urang sare harapan urang sare tinangkos mudah-mudahan urang sare di poe kiamat masih ngasilkan syafaatul ummah amin ya Allah ya rabbal. Wargi hadirin hadani Allah wa iyyakum sadatan beribadah sangarang kali cariosna ieu waktos lagun di payuna dah ladia punten di saudi ini kalepatan agung alit berhirbatin karos tukarosna wabil utami bini jeung bisi kalian pasti nuntun rekan basa nu bakal samikeun pusing gurina ieu mangsa istilah paripos karudak bisi basa nu tusur 3 kilo mani tepulan 3 kilo bari temerah cekal biah mana badar mata kir wasilah ngabetrikeun ku caralik ngabetrakan ku nangkara kabetur kana tu ngabintar kana taar ngatelepokkan Quran mok mata ngajuan di jero mata ngaguarkeun luar mata ngaberikan ku sare mata kadagor dan ku malor kumaha kinten-kinten baradi ngahapunten. Mohon alhamdulillah sing kuring ros bingatur pangapunten para wargi syariat timbal pakos beribadah insyaallah malakatos disundan deui esuning sur paripos ikuti cakaran bulan tanggal 14 deui timbal ku tega terkait esuning dina para ngabebaskeunana. Wargi hadirin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu saah parantos tiasa ngaring mungkulung hempak marabayak sadi haplah mubarakah anu mulia. Kalian tidak kosadina urang kadieu patempatan sadayana ngagaraduhan tujuan kalian urang beunkeut heula paniatan urang dina ieu dangut memerkahi urang niatan heula saja silaturahim mudah-mudahan bil wasilah silaturahim ieu urang sare ku Allah dipaoskeun yuswa bari sehat wal afiah di waraga amin. Mana-mana urang ku Allah dibabarinan milik rezeki anu seureut berkah sehingga urang sadayana sing leuwih jongjong ngalaksanakeun ibadah amin ya Allah ya rabbal. Paling utami pisan urang sada hadir di patempatan nyata saja ta'diman wa takriman wa tasriban karena dilahirkeun seorang sosok manusia termulia seorang dunia anu dimuliakeun ku satanu maha mulia nyata baginda alam kang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalian tidak ieu alhamdulillah ieu acara ta'diman dieuseun ku acara pangosan malah mandar mudah-mudahan lengkah jeung paripulah urang dina ieu sah waqtu sing dicatat jadi nilai-nilai ibadah amin. Sehingga wasilah kurang biasa kahontar rahmat di babirati Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal. Non margina dulur sim kuring emut kana hadis baginda Adam saur kangjeng Rasul bahwa inna lillahi sanu maot ibu menisa denahna eta nuluykeun wa inna ilaihi rajiun sagala. Saur kangjeng Rasul inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyara
bahwa sesungguhnya Gusti Allah ngagaduhan pirang-pirang malaikat nutugan aprak-aprakan nu mana gawena eta malaikat nengan riwan-riwan nu dieusian ku dikira ka pangeran jeung pangajian di mana malaikat menakan riwan anu sabaraha kitu maka teras malaikat turun ngahiji jeung jalma nu aya di eta riungan tos kitu kumaha malaikat terdaikeun angkat malaikat terawaka ini salagi eta riungan can beresan ngan nalika eta riungan beresan sa'idu ila sama malaikat sarena arwih deui ka langit tos nu di ka langit ditaros ku Gusti Allah suruh Gusti Allah min aina ji'tukum wahai malaikat Gusti marana aranjeun malaikat sarena ngolar nahnu ji'na min ibadin laka fil ard Gusti abdi tos menakan abdi-abdi Gusti di bumi abdi tos menakan jalma-jalma nu aya di alam dunia namun gawena eta malaikat manawi Gusti eta jelema teh ngajakeun riungan pangajian jeung dikir ka Gusti suruh Gusti Allah naon nu dicaritakeunana cenah ceuk beja Gusti eta jelema teh ngarasa kabita ku surga Gusti jeung sieun ku neraka Gusti teras Allah naros malaikat eta jelema nu nyebutkeun sieun ku neraka kaula nageus pernah asup kana neraka kaula teu acan Gusti nageus nyahoon kumaha nyeurina siksa neraka kaula teu kantos Gusti saur Gusti Allah wahai malaikat lamun seuk dikira-kirakeun eta jelema sararea geus nyahoon eusi neraka kaula geus apaleun kumaha nyeurina siksa neraka kaula naon anu bakal dipentana wahai malaikat sadaya awalar saur malaikat yastaghfirunaka Gusti eta jelema teh bakal marentah hampura ka Gusti kumaha saur Gusti Allah ya malaikati wahai malaikat kaula ishadu saksikeun guaranjeun saraya laqad ghafartu lahum cek Allah yakti teman-teman wis ngahampura kaula kana dosa-dosa jelema nu aya di eta riungan teh alhamdulillah matak jelema nu daek init ngahiji ngariungna pangajian insyaallah dosana dihampura ku Allah amin ngan dina eta riwayat teu dibejakeun kumaha lamun aya nu balik memeh angeusan eueuh beja dina hadisna ceuk mata bilih jeung bisi aya nu balik memeh angeusan can beres ngaji deur balik pangheulana